Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka 20 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingaan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 20 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak tungdung tes. Harita Jang Deni calon minantuna anu ti Bandung datang dibarengan ku saurang dukun ti Tatarwetan. Maksudna taya lian pikeun maluruh neng euis make jalan kagaiban. Sabab kulaku nyata mah buktina nepi ka wangkid ayeuna oge can ngabuahkeun hasil. Neng euis can kapanggih-panggih acan. Pikeun burita manehna mah kacida teu panujueunana. Lantaran dina yakin anakna moal aya di alam gaib atawa moal kapanggih alatan ku diimplang wungkul. Keur maeukeur manehna teh sasaatna teu maruk ka Jang Deni teh. Katurug-turug ayeuna aya datang. Atuh naha teh nama beki keheuleuan we ka Jang Deni teh. Harita Jang Deni keur ngariung di ruang tamu bari paguneman kadenge padaud anu keur nyarita semu tumanya. Kumaha Jang? Na geus aya bejana can eta ti intel anu disewa ku Bapa Idap teh ngeunaan neng euis anak bapa. Puguh teu acan Pak, lebeng pisan. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Ayeuna abdi ka dieu teh sareng ieu kersana Gusdoh ti Tatarwetan. Ari maksudna mah abdi teh bade nyobian
ngangge jalan sanes ieu mah susuganan aya hasilna Pak. Ceuk Jang Deni bari ngareret ka saurang lalaki jangkung anu make papakean sing sarua bodas. Bari make sorban beureum, make kopeahna semodeng-deng. Naleungeun katuhuna nyekel tasbih sagelede muncang. Sedengkeun dina tungtung bibirna nyampai padudan anu hasupna ngelun. Pak Daud rada kerung, dumeh asa aneh ku ngaran eta jalma. Di barung kurasa penasaran, Pak Daud tumanya, Gusdo, naon Gusdo teh? Aya hartina teh Jang eta ngaran teh Jang? Ari nami panjang nama Agus Bodoh Pak, tapi dari jalmi nama pinter. Oh, nyamar meunannya kitu sote bakat kulur elmuna atak disebut Gusdo. Tembal Pak Daud bari nyengir, sementara si Badrun nyelengkeung. Keur usum ayeuna mah Pak Bos, gus-gusan teh seueur nu viral malah mah. Tapi kilang kitu oge peryogi bukti heula sakti tawanteun Pak Bos. Dikitukeun ku si Badrun, Gusdo ngaleret. Nu saterusna seret ukur sakali gerakan tungtung buuk si Badrun melek ketetek ngebul ku haseup jiga kaduru atuh puguh we si Badrun jiga nurwas bari ngeprukan buukna anu ngalun. Aduh nah jadi kieu Pak Bos. Au panas. Aduh ampun Pak Gus. Aduh Pak Gus ampun. Apunten heureuy tadi mah. Aduh ari sugan moal ngartikeun bahasa karung kuring. Aduh peda pangersama teh wetan. Aduh ampun ulaki. Aduh panas. Aduh ampun. Gusdo ukur mesem bari nyapukeun dampaleungeunna. Set dadak sakala haseup anu melek ketek-tek dina buuk si Badrun teh leungit. Pak Daud unggut-unggutan bari ngagerentes. Hebat oge ilmu sulapna we. Buah ari kitu mah bisa newak anak aing ti kajauhan. Aduh. Tapi sok Paul teh giliran mayarna kudu ku aing. Sabab si Deni mah leci geuning. Ari mangsana mayar teh sok cadu. Buktina basa ngajak dahar oge di Madasari. Aing anu mayaran. Si kurang ajar nate kalah aing nu tekor jadi nate. Kasabelan pisan anak jelma beunghar teh aing. Ti aing atawa ti si Deni gitu ya ke mayarnya. Sabot keur ngagerantes kitu, Gusdo ujug-ujug ngomong. Lain sulap kuring mah, tapi mah murni kasaktian. Kitu cek Gusdo di barung ku nyiwit sorangan kana cangkengna. Tapi anehna anu ngagurubugna kalah Pak Daud bari pepelengkingan sabab cangkengna karasa nyeri asa diciwit. Aduh. Entos Gus, entos. Kuring aku pangarsa memang sakti. Aduh. Ari sugan moal ki. Aduh ampun. Aduh. Cek Pak Daud ngaku karena kesaktian Gusdo. Para wargi sadayana caturkeun dina wanci peutingna. Harita Pak Daud mimiti nembrakeun paniatanana ka Gusdo. Ieu teh kumaha carana Gus supaya anak kuring teh gancang kapanggi. Terus terang we kuring teh geus bingung pipetaeun sabab sagala cara rasaan mah asa geus dilakonan tapi kabeh hasilna nol nihil eueunan naonan Gus. Kudu kumaha ieu? Gampang nu kitu mah. Sadiakeun we pakaianna jeung buukna salambar mah. Sok bawa ka dieu eta pakaianna jeung buuk anak bapak teh.
kukuring ayeuna kene oge bisa kapanggi gerapa cek Gusdo. Atuh saterusna Pak Daud gancang nyokot pakaian yang eus di kamarna. Bari niangan buukna sugan aya salembar dua lembar mah anu nyangsang dina kasur atawa di mana. Ngan nalika geus kurah kore bre nyampak dina lomari paragidang dan anakna. Didinya aya wadah, tur dina wadah teh aya kumpulan buuk anu dibeungkeut ku karet. Maklum ari awewe biasana di sebagian tempat mah lamun keur kotoran teh heug buukna murag sok dikumpul-kumpul. Nyatu eta buuk teh gancang dibawa. Pak Daud seri leutik. Sanggeus kitu mah manehna laju nyamperkeun deui ka Gusdo. Mangga Gus, ieu aya nyampak nyanggakeun mangga-mangga. Cek Pak Daud. Samantara Gusdo terus kegerenyeman bari ngitung tasbih anu galedena sareng gede muncang. Selang sabaraha detik ka hareup Gusdo mencrong ka Pak Daud. Sorot matana beureum. Atuh anu dipencrongna nya Pak Daud jadi kukurayeun. Bari rutret ka sisi kagigir sabab ngarasa sieun. Keur kitu Gusdo ngagerem. Kurang ajar. Tetempuan aing aya nu ngahalangan. Nah atuh karek oge geus ngomong kitu ari hiuk teh sagelombang puseuran angin muter baliungan hareupeunana nepi ka nimbulkeun soranga gewer tarik. War 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 war. Bangsat nyingka sia ulah kumaha wani ngalangan tetenjoan dewek bisian jakal sia nyingka. Sentak Gusdo bari tetep diuk sila menekung sedangkeun dua leungeunna ngageleter hebat. Tapi tetehlah Gusdo manggih lawan anu teuas sabab jeung nyingkah mah si puseuran angin teh kalah ngurung awak Gusdo. Nu saterusna Kiai Gusdo diangkat ku eta angin bari terus dibantingkeun kana dinding imah. War 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 war. Celeng. Hus jemrot iyalah. Gusdo ngagoak lantaran sakujur badana karasa asa ringsek sawak-awak. Tuluy ngajengjehe. Teureun nepi kadinya sabab puseuran angin teh laju narajang ka sakur jalma nu aya di dinya. Atuh pikeun Jang Deni jeung Pak Daud katut dua anak buahna kabeh oge pating garoak sabab awakna maraceleng paburisat patulaya nepi ka nimbulkeun karuksakan di mana Pak Daud. Komo Jang Deni mah awakna nyelap dina palapon. Sukuna rorowesan bari menta tulung. Aduh, tolong Pak, tolongan kuring Pak. Tolong, iya bisi murag Pak. Aduh, tolong Pak. Cek Jang Deni goworowokan. Sedangkeun Pak Daud nu aya di handapeunana gancang hudang bari narik suku Jang Deni satarikna. Srot. Atuh puguh we awak jangkung jebak gendut. Jang Deni teh harita tuli ragrag ninggang Pak Daud nindihan nepi ka kokosehan. Berat Jang, aduh berat. Dina nalika keur kitu eta puseuran angin sakolepat robah jirim jadi kalangkang hezo ngabelesat kaluar ti imahna Pak Daud. Kacepetanana jiga kilat nembus alam panengah antara dunia manusia jeung dunia gaib. Jirimna nyirorot kana hiji wangunan nyamperkeun ka saurang pamuda kasep anu karek hudang tina sare panjangna. Pamuda eta tayalian lamsijan
anu sabaraha minggu ka tukang dibawa ke alam jin ku Nyi Patimah pikeun diubaran ku panawa racun kahyangan. Wilujeng Kang, ayeuna akang tos pulih deui sacara sabihara-sabihari. Cek eta jirim wanoja geulis anu ngaran Nyi Patimah teh. Lamsijan imut ka wanoja anu disagigireunana bari pok cumarita. Nyi, hari ieu akang teh di mana? Di alam jin keneh atanapi tos aya di alam manusia Nyi? Cek Lamsijan jadi bingung sabab rarasanana aya keneh di negeri jin waktu keur diubaran ku Nyi Patimah teh. Kiwari, akang tos uwih deui ka alam manusia. Ayeuna akang aya di rumah sakit. Mangga tingali we ka sakurilingan ieu tempat Kang. Lamsijan tuluy luak lieur ka sakuriling eta tempat. Bener pisan. Nalika panonna nempo ka saurang lalaki anu keur ngajepat sare. Hatena jadi ngahlas. Sabab eta teh geuning Pasurya bapa Kukutna anu keur nungguan manehna anu sakitu belana. Nyi, hatur nuhun kana bantosanana. Duh teuing kumaha jantenna lamun akang teu diubaran ku Nyai. Hampura akang. Lan ukur tiasa ngadungakeun mudah-mudahan we kasayan selera Nyai diwales ku Gusti kumbang rupa-rupa ganjaran anu kalintang ageungna. Mohon Kang, sami-sami. Abdi ngaraos bingah ku ningali akang tiasa cager deui oge. Walau Nyi Patimah bari nyalande kana dada Lamsijan anu ngusapan buukna. Kang, Sambung Nyi Patimah tekebat ngomongna sabab kaburu manten ditangkep ku Lamsijan. Sapanjang peuting kayaan di rumah sakit Esturehe simpe. Sakabeh pangeusina jiga anu kasirep ku hadirna saurang makhluk gaib di negeri jin. Nepi kawanci subuh datang, Lamsijan ngulisik hudang. Bari culang cileung, culak cileug ngan henteu ari culak colok mah. Sabab Nyi Patimah anu tadi dikekepan kiwari geus suwung eueuh. Beurangna kayaan Pasurya kacida guligahna. Dumeh ngarasa bagja waktu nenjo Lamsijan bisa hudang kalawan jag-jag deui. Aduh, alhamdulillah teu nyangka geuning ari geus dikersakeun mah teu burung bisa cager deui hidup teh Sujang. Cek Pasurya semu cari nakdak bakat ku bunga. Mohon Pak, alhamdulillah ku ayana pangdunga ti sadayana abdi tiasa walagri deui Pak. Nya syukur atuh Jang, Bapa mah kacida bersyukur na ku ayana hidup bisa pulih deui teh. Sabab salian ti hari wang teh kapan bapana Neng Euis jeung anak buahna mindeng pisan ka dieu neneangan anakna anu kabur cenah. Malah bapa mah nepi ka diancamna. Da pajarkeunna teh bapa nyumputkeun Neng Euis anakna Padaud. Harita Lamsijan jadi kaget waktu Pasurya nyaritakeun yen anak Padaud kabur. Kabur? Ari maksad Bapak Neng Euis nu kabur teh atanapi saha? Nya Jang, Neng Euis kabur cenah. Tapi duka ka mana kaburna? Da geus aya kana 2 minggu 3 mingguna. Ti saprak hidup gering we. Can kapanggi laratanana dugi kaina teh Jang. Ya Allah, nah kunaon atunya? Pangna Neng Euis duga kabur kitu Pak? Cek Lamsijan jadi bingung. Cenah ari gara-gara nama basa tipoe harita teh waktu keur nungguan hidup di dieu Neng Euis teh dipaksa balik digugusur sabab cenah rek aya anu ngalamar di Bandung. Astagfirullahalazim. Duh,
karunya teuing. Nah ka mana atuh Neng eus? Kudu ka mana akang maluruna Neng? Kitu cek Lamsijan dibarung ku rasa tagiwur jeung kabingung nu taya hinggana. Poe eta keneh sanggeus sagalana beres, Lamsijan balik ti rumah sakit dibarengan ku Pak Surya nuju ka Kalapagenep. Tapi tidinya Lamsijan tuluy amitan deui ka indung bapa angkatna. Sajarek maluru heula Neng Eis sabab manehna ngarasa melang. Sanggeus diidinan mah ku Pak Surya jang Lamsijan tuluy miang sejan nuju ka Cimrak heula demi nempungan si Lili sobatna. Bari sakalian rek nanyakeun susuganan nyahueun nya Eis kabur di ka mana. Kabeneran waktu nepi ka Cimrak teh tepatna nepi ka kontrakanana. Si Lili karek pisan datang balik tina ngider. Barang nenjo Lamsijan datang kalian geus cager deui atuh si Lili kacida bungaheunana. Aduh Jan, syukur atuh hari ente cager deui mah. Urang meuni hariwang. Nah gering teh meuni nepi ka koma kitu bari mang minggu-minggu. Me 3 mingguna ente gering teh Jan. Cek si Lili manis satengah ngagabrug ka sobatna. Ah nya kitu teh Ali, ari panyakit mah hese ari leungitna mah teu cara kawas datangna babari. Tapi nya alhamdulillah we urang masih ditang tayungan keneh ku Gusti. Kumali dagang teh rame teh Li? Nya aya we ngeureuyeuh mah seutik seutik. Pedah ieu teh ngiderna beuki jauh we geuning. Oh Jan, sabaraha poe ka tukang teh ka dieu aya bapana kabogoh maneh memaksa ka urang nitah ngabejakeun tempat penyemputan Neng Eis. Nyari urang pan jadi bingung ditanya kitu teh sabab pan teu nyaho acan anu kaburna oge. Puguh urang oge sarua jadi lieur. Matak datang ka dieu teh sateudeuna mah sugan teh aya Neng Eis teh eta latah ka ente Li. Tapi geuning eueuh nya. Ka mana atunya Neng Eis teh? Aduh, urang jadi bingung Li. Sok sieun sot teh dikerem ku jalma jahat atawa dibekem atawa dirogahala engke dilekuy. Aduh. Rek dikumahakeun teuing ieu urang ieu. Cek Lamsijan jadi leuleus saking kubaluang jeung hariwangna. Saterusna si Lili ngabeberah Lamsijan. Cing tenang heula Jan, cing tenang. Ari tenang mah supaya pipikiran teu tagiwur teuing. Ayeuna mah mending tanyakeun heula we ku ente ka dulur-dulurna si Eis atawa ka batur-baturna. Nya sugan we ari ente nu nanyakeun mah aya nu mere nyaho tah. Dikitukeun ku si Lili, pikiran Lamsijan jadi ingat kaburatna bibina. Nya bibi Neng Eis. Najan bari jeung Mang Lamsijan kapaksa kudu nanyakeun ka buratna. Oh heueuh, aya saingat. Dicobaan we atuh Li ka buratna bibina si Eis. Sugan we atuh aya di dinya. Tah heueuh mending kitu we Jan. Sok ka ditu geura tanyakeun. Nu satuluyna sanggeus nguatkeun hatena mah Lamsijan laju ngabiur dina motorna ngajugjug nuju ka imahna buratna. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana kiwari Lamsijan geus aya di imah buratna. Pas nepi ka hareupeun imah buratna meuni raeng sora soang. Laju tekung si lila buratna muka pantau. Kalayan barijeng digabrug ku buratna sabab geus aya kana sabaraha bulanna manehna karek tepung deui jeung Lamsijan. Ka mana wae Ijan? Ibu mah manis sono. Ari maneh manit tega. Taya beja-beja acan
harianeun atuh ari ka dieu mah. Cek buratna si Randa bengsrat anu nenden hate kadua leutik ka Lamsijan. Manehna teh ieu nyahoon lamun maneng eis alona papacangan Lamsijan. Kajaba teh eta manehna teu apaleun mun Lamsijan teh tas gering parna dirawat di rumah sakit. Eta Lamsijan digabrug dirontok kuranda montok tangtuna su tuurna noroktok salianti surser teh jadi samar pola tapi untung teu samarampa oge lantaran mun nepi ka kitu wah pibahayaeun. Bu pan abdi teh nembe gugah teu damang ieu teh kamari-kamari mah abdi teh meh hampir 2-3 minggon dirawat di rumah sakit Bu. Baru tas gering Ijan dodoh tuing kasep enak solejing. Nah teh nu ngabejaan pisan atuh ka dieu. Sumpah demi Allah ibu mah teh terang Ijan. Syukur atuh Ijan ari ayeuna geus cager deui mah. Atuh bisi keur mamayu hayang naon ayeuna? Bisi hayang susu murni atawa susu ata atawa nu sanesna. Yap, ku ibu rek dipasihkeun, dipasihan, dipangmeulikeun maksud teh. Cek buratna meuni perhatian pisan. Maklum ari ka Lamsijan mah sasatna kapicang cam wae beurang jeung peuting. Lamun cek basaan santri mah ti beurang ngaji yakulu, ti peuting ngaji imriti, ti beurang asa mimilu, ti peuting asa kaimpi-impi. Cek paribasana nangkarak asa luhureun mun ngarengkol asa gigireun. Pikeun Lamsijan jadi muwuh kabingung ku ayana sikap buratna model kitu. Sabenerna ti bareta oge maena ngusahakeun ngajauhan. Malah kungsi waktu rek dibere proyek buku ku buratna ngahaja dibolaikeun ku manehna. Sabab manehna embungeun engkena jadi piriweuheun. Tapi ayeuna dumasar kana kayaan kapaksa ku manehna ditepungan deui buratna. Maksud tujuanna marek nanyakeun alona nyatana neng euis. Hapunten Bu, numawi abdi ayeuna ka dieu teh bade aya kapreogian Bu. Cek Lamsijan mang ragu rek ngomongna teh. Aya naon kitu Jan? Sok we gerabalaka hayang naon? Hayang di jero atawa hayang dina kursi? Hayang dina dipan atawa hayang di dapur atawa di WC? Sok bebeja hayang naon? Da ibu mah bebas. Rek digebrek limuskeun, rek diserepet nilemkeun, rek diajul gedangkeun, rek diangka genep salapankeun, bebas lah ibu mah Ijan. Tanya buratna menika nepi ka ngaharepkeun pisan Lamsijan barang penta ka dirina teh. Maklum kapan manehna teh geus aya kana 3 tauna ngaranda ditinggalkeun maot kudu jadi salakina. Bari jeung salakina teh sarimbag pisan mirip pisan jeung Lamsijan. Jadi wajar lamun tiap panggih jeung Lamsijan dadana sok karasa ngaguruh jeung sok ngadak ngembungan. Sok tagiwur ku rupa-rupa kahayang jeung perasaan. Sanes aya pamundut abdi mah Bu. Mung ieu teh aya taroskeun sakadi ka ibu. Oh, asugan teh aya kahayang. Hanas ibu meuni bunga. Aya naon kitu Jan? Sok atuh geura carita. Aya naon teh sok matak penasaran wae aya naon? Bari jeung berat hate kapaksa Lamsijan ngomong. Tapi mun teu kitu saindengna oge masalahna moal matak jadi beres. Sanajan ragu jeung mamang maksakeun ngawanikeun maneh mahna nyarita. Manawi ibu uninga teu ngeunaan neng euis putra Pa Daud di mana ayana. Lang sajongjongna buratna ukur neuteup ka Lamsijan. Hatena ngarasa kuciwa.
Sabab gening anu ditanyakeun ku Lamsijan teh alona pisan. Na pikirana jadi timbul tanda tanya, aya hubungan naon antara Neng Euis jeung Lamsijan. Para wargi sadayana, hawa tiis di ruangan imahna buratna teu mawa endah kana parasaanana. Dan puguh mah asa mawa baringsang, hanjakal bareto teh patepung, hanas hate geus nenden harepan. Sing horeng nu dianti-antina mah geus boga papacangan. Kitu nu aya na pikiranna buratna waktu harita. Hatena ngarasa sedih, najan Lamsijan teu sacara langsung nyaritakeun yen manehna teh kabogohna Neng Euis. Tapi tina pertanyaan tadi oge geus cukup jelas pikeun buratna. Teu karasa tina kongkolak matana ngaberebei cai herang, nyatana cimata cinta anu teu kabiruyungan. Tapi nalika buratna keur ceurik kitu ti para ujug-ujug olo waktosna kabujeng see wadia balad sora soang meuni gandengkeun atunya. Ieu sora soang teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto sora soang masih keneh nyarengan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.